Astagfirullahaladzim. Ngalamun wae ketinggalin. Bentar sih. Masalah ya, Mbak. Coba ngobrol. Cerita. Oh iya temang. Ikan disebut, iya. Emang loba ya kahayang mah. Ai keur dilamunkeun asa genah teh gitu kahayang teh aya gitu teh. Kumaha gitu teh, Mang? Sarua dulur. Amang ge ieu. Kahayang meroba. Subuh ku kahayang. Subuh hayang meuli ieu, hayang meuli itu. Yang belieuna eueuh da kudu make duit sarua wae amang ge lah. Gitu. Oh, berarti seru atuh Mangnya. Ngan sugan orang nyaho naon coba hayang urang coba. Tuh. Iya, dulur. Amang ge kahayang maloba ngan. Amang. Rupanya teh bisa barang lere. Amang pada bangga bisa mah aya amang dulur get dibere. Oleh-oleh tah, lain oleh-oleh naon artinya. Parabot tah, belum aya keneh jadi di parabot. Tah parabot teh aya dua. Tuh, jadi sasarangka teh aya dua. Anu ieu jangan leungit, nu leutik. Tah, anu gede ieu yang teka tempo sarua. Ngaleungitkeun teka tempo teh da eta keneh. Tempo kana mah ieu lah. Juga manfaat gitu nya. Anu ulah dipake teh bener ieu. Kade ieu nya. Ieu dulur. Yo atuh alhamdulillah Mang. Keur mah kuring teh memang ngalamun kena boga pusaka. Komo ieu bari jeung kenyataan dibere kieu itu bisa beuki. Pilok bener ya bisa pake ngaleungit kitu. Ieu kieu dulur. Tah ieu nu leutik cabut. Anu teh karena naon ieu teh? Heuh jangan leungit. Oh, urang mau katingali ieu. Moal sok cobaan geurah ieu. Rupanya. Ieu tah tan leutik tah. Emang ningali teh ka ieu orang. Gusti nu agung. Oh, iya. Tur. Dekat dulu, euy. Cik ngomong. Mang, Tah, cek bener teh ningali ka orang kitu ningali. sora hungkul ieu. Rupana mah eueuh. Berarti bener nya eta parabot teh. Alhamdulillah tuh bae kahayang teh berarti anu mah nya. Sok atuh lah. Maharan ayeuna ieu jangan ongkos balik. Pakai mahar gitu pakai mahar. Jangan ongkos balik lah. Jauhan balik. Sabar aja. Panteskeun we asal nepi ka imah ieu ka girang. Nah sabaraha sebutkeun atuh. Sebutkeun pamali. Sok sabaraha we saaya. Iya asupkeun deui kana sarangna. Asupkeun. Tah dia asupkeun tah. Tah dia asupkeun. Dah. Tinggal deui nya. Katempo aya mah. Oh ieu pusaka. Kabuktian anu mah. Geus ah. Kumaha nya teh? Kita dibere apa kumaha itu maksudnya? Ieu mah maharan wae. Pakai mahar. Make mahar. Terus mahar naon? Dek duit. Naon we lah pokokna mah yang penting mah ulah polos teuing gitu. Ya. Pokoknya keur manfaat ka mamang Tah, urang gitu. gitu. Atuh nu biasa nu umumnya duit meureun Tah, nya. eta Ari gitu, duit jangan berkumas ongkos. aya duitna. Jangan ongkos ka itu ka lembur. Nah sabaraha? Sabaraha lah. Asal nepi balik ka. Asa tuh sabaraha gitu mah. Saaya duit atuh lamun aya misalkan dina pesak eta 500.000 berarti kudu dibikeun kabeh ai saayana duit mah. Gitu. 500 nya? Nah, 500. Ketipu siya ko ay dasar goblok jelema teh hiji ko ay ta
di mana teh pusaka bisa ngalengit. Nur, Nur, ya, stilu poe karena kaki dirinya kumaha eta karasa eta para boteh nges digunakan can Tak datang dengan sejurik mah siang jalan balik waing beak rumah aing dilubugan hasil mata sia soek hasil teh eta para boteh nges dipake suka nges digunakan gitu ya meureun hasil mata saya soek tepota mata aing tuh pada jahitan tak ya soek Lur celana amang soek itu itu guning eta meni beak itu eta soek meni bariru kitu Gusti nu agung teh nama kieu Lur tadi tehnya naon deui kumaha tah eta dek lagi sesana teh anu kamari sugan aya meureun kakurangan mana teh kamari teh anu diobrol oh teh kakurangan anak kurangan anak ya langsung jemurang nu hasil mata saya